bari jeung kayaan jempling kawas nu sarap nu ngendang nu naon bajarkeun teh nu ngendang pangnarareng kene kan ge da aing teh lain nu gelo kenang genah aya nu nabeuhan kenang aya nu nabeuhan ti cukang biraku ekak-ekakan eueuh eta beuhan dararasaan mah sepi halo do dah hujan sote tadi si bolot si budak kabina-bina teuing sate bolot sia bolot budak ai cenah mah TVRI Jawa Barat goblok nyaritakeun TV atuh cenah mah bakal diayakeun festival Padalangan sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta TRI Pepadi Jawa Barat jeung TPRI Bandung PPRI Jawa Barat gitu isuk nyaho aing ge his Jawa Barat lain jawab oh Jawa Barat his ulah jorang Barat lain burut aing mah sana nyebut burut goblok Jawa Barat lain jawab mudah-mudahan bae atuh seniman seniwati Padalangan khususna nu aya di urang teh sing naek harkat darajatna ku ayana gawe bareng TPRI jeung Pepadi oge para dalang sadayana sa Jawa Barat nyaho aing oge para dalang cing inget tetek dalang-dalang nutisya Jawa Barat teh jadi kontingen nyaho aing ge kontingen nah mane mawawakana kondom goblok ada cerita gitu atuh kontingen lain kondom lain kontingen muncul bahasa nama Pak Sunda nama pamilon nyaho goblok pamilon nah Pak Udin di mana direket teuing da moal nyambung atuh nyambung aing mah nyawa cara membudak hari mana nutur-nutur warek naon da aing teh boga hutang lain kudu tur-tur wae mun urang menjauhan atuh ini hoyong terang hoyong kacatet engke dina waktosna aman ulah aya menjadi sejarah we Kang da cepot aya tugas keur maneh da geuning nah geuning aya jaketan mah lumayan kenging proyek aya pagawean da Kang geuning mudah-mudahan proyek abdi teh ulah yang ngarebut ulah ini keur mau wae mau program anu teh abdi teh nya engke di mana dorna turun tina kareta pasti bakal nanyakeun cenah meureunahnya Aswatama paeh kayak gitu taina teh bima terek maehan Aswatama ngan gajah tama Aswatama tangke bakal ehar di belah kidul cenah meureun Aswatama gugur maneh oge kudu milu nyebut gugur talamun dorna nanyakeun ka maneh can meureunah cepot bener maneh nyaho Aswatama gugur tah maneh mah geuning bisa ngaleuwihan ngomong percaya tenang aya ngomong masuk dileuwihan lamun ka PHP-an duit dikurangan ayo urusan ka bohong percaya ayo soal ngabohong mah siap lah nya ayo ekol mah da teu aya usumna jengkol aya bener Kang percaya ka maneh mah da puguh maneh mah jelema durhaka lain pakai disebutkan jelema durhaka teu payus munguh di ratu teu layak aya di raja teu gini di pamingpin jomoni saemangna manehna teh pangeran monis aing jelema hirup di dunya mah can puguh durhaka jeung teuna kabeh oge Kang ieu mah jelema durhaka we Kang biasana nu nuduh kitu teh manehna teh eta pada caket nu durhaka naon pot anjing teh ulah dieu we ngagereneng teh teu hatena teh ngomong jeung hate
sanggup bejaan sidawala tebih sidawala teh na teh palih dicun kemah wah tapi eta mah kena beca juga aya ieu teh keur perang sak otak teh ka mana wae di manya ya besa aya beca di Cicadas aduh nah itu kemana wae gerakan mun urang mah ini teh teuheug jeung ongkos kahayang ka ilit kitu nya pantes mode juragan Abimanyu baheula gitu bari itu kadewe bari ngalungkeun duit kayaknya naon geuning kebenaran ka dieu naon sebutkeun jauh teh tadeukeun gajah rek dipaehan naon maksudna nu di mana teuing nu di Sumatera teuing di mana amanat ti Gusti Batara Kresna eta gajah teh ayeuna teh ngaluarkeun penyakit flu gajah badak rek paehan ieu teh naon maksudna kaayaan keur perang teh teh nyambung jeung gajah flu banyak gaji rek dipaehan saur Gusti Batara cenah balad apa lain cenah ieu mah karasa balad tentara pihak ti urang teh ti Pandawa mundur aya teh sakti bedorna teh sakti deuleu lain beja rupa-rupa kasaktian dikeluarkeun atuh puguh we da saluhurna ge tak-tak moal dek ngaluhuran sirah Arjuna teh muridna pek pikir ku sileuing ngaluhuran kasaran teter jajaten ieu teh alhoda karasa atuh munur ada munur ya tah saur Gusti Batara di kidul teh aya gajah belah kidul laki dua ada gajah jual gitu la ilaha illallah tong mana karep we atuh nyong eta gajah teh saru ngaranna teh jeung anakna Dorna Aicing anak Dorna saha Banowati jauh-jauh atuh Bandung mun hayang gebuga aing anak Dorna teh Citrayuda sararea ge apaleun anak komayana mah Dor ieu Dorce Aswatama ngaranna teh anak Dorna Aswatama oh tah eta na pripori Aswatama tabula kidul teh aya gajah ngaranna Aswatama dek dipaehan ke juragan Bima tak engke bala tentara nyorowok di belah kidul Aswatama gugur tah engke lamun Dorna datang ka Silaing amanat ieu mah kumaha cenah cepot saur Gusti Batara ieu omat ieu kumaha cenah lamun nanyakeun Dorna ka Silaing cenah meureun dawala ai si cepot di mana ayeuna bejakeun dewek teh keur usaha kitu teh bejakeun keur Cirebon gitu kan nya keur nyebarkeun KB naon KB teh kula warga berencana ieu teh kumaha mun teh nyambung kitu teh ya keur perang gitu keur KB pokokna mah lamun nanyakeun cenah meureun nya Aswatama paeh bejakeun heueuh kitu pira ge sakitu tuh tak kitu pira ge oh siap lah kade euy HP we minta digosipkeun Aswatama paeh Aswatama gugur acan oke jadi kami teuing eta musuh newa eta musuh nyebrut wakang kap doh tongkope ieu newa ieu motongkeun leungeun kap tadi dinya nyeret ka dieu eta sakilat leungeun nyologodor ka tukang musuh ngabedol teh mawa ka dieu di kieu teh digendong digendong cerak di dinya beunangna mah di dinya halah aya ku kitu ba emut kana mereka keur dilatih wakang baheula geus latihan di tengah nginjem duit lain wala suka tetenya kuring datang oh udah buka langkang goblok da aing kana kalangkangna wawuh beda rupana beda tirsajen eta ilmu musik itu mun asa wawuhnya jeung musik kudu dipake ku urang pan urang mimitina ge akang mun da manehna mah sapaneurieun urang datangna oge pan baheula nanyakeun keur budak harita heeh tah Silaing oge dewek teh bisi ieu bisi naon bisi diparangkeun ke dipangperangan di tengah pajauh jeung dewek ai kitu mah Silaing ai geus masagi dewek teh temblang teuing teh riwa bisi Silaing poho deui
gitu soal ilmu mah kuring mau poho ngan kena hutang si masak poho teh jadi poho mah turunan ti gara sok da aing teu percaya henteu ka celing teh soal usik teh sia malah baca capek unggul bener can pernah latihan bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring macan mecakan can pernah latihan itu da ai kuring mah moal ka mundur can kaasaan mah tuh percaya iya hampura we ye sok pakai hampura segala dari nyan latihan tapi sia mah sok nyaan kade sia moal sieun benyaan benyaan atuh beakeun tenaga keungke meureun aing ya goblok sia mentong ada dewa sih cuy ada latihan ieu mah dari nya tuh heeh hoe sok tuturkeun hoe terus sare kuring halus woi woi tah oh bener euy bener euy air ikatna mah mau gitu weh potong musik leuh kumaha geus kieu sok hayangnya ho ka dieu eta bahayana mah tuh dah eta nanya duhan aing nyeri kumaha we sakan resort teh alah weh musik kumaha kita beres aya eta akang teh lah nginjem tenaga babaturan malah mau ditoko pokoknya tah tuturkeun tenaga si lain aya nuturkeun tenaga kieu kumaha geus dihanap da bisa balakaya bawa ke dieu tah dibawa ke dieu teh hese pan sok bawa deui ka dieu walikeun tah ka dieu hese ka dieu hese da cek dewe mending cicing nah si eta bener-bener teh mesti poho nya aya eleh teh miningan kasalahan eta kitu deh ngelehan maneh lanceuk aing mah aya kitu satiaki teh nya geleutik tinggali nepi ka wo anjir letik bulut-bulut deui itu buntet tuh itu mah hebatna satiaki teh eta lamun musuh berat-berat teuing manehna mah mundur ka tuh awas domba nepi ada tidinya duk eta aduh kidang kancana teh Kang bejana sireng tarik lumpat bejana eta ku bejana wae atuh pan babarengan teh ngapoe eta dina Agustus kira juara wae itu tadi menang wae gini Agustus ai lari siling lari DRW genep teu menang wae gini ai siling kumaha teh menang lari teh da kuring mah sok motong ai batur mah ka itu muih ai ngan atuh goblok yang musuhna dipilihan nu bare suku gitu bareng jeung juragan Bima tuh kana bendera beureum naon break lupa aing aya nyaho nya masih lain nyaan teteh ngomong teh sok naon hadiahna lamun nepi ka itu iket tah pikeun mung tara diseusuh ngawirang batu teh sia mah maunatna make iket ieu teh deuleu mah pinjam inyeu sok dibere wae siap sok hitungan kayaknya hitungan tapi hitungan kumaha lamun dewek teh hibu 3 siap tuturkeun dewek sok kayaknya bejana juara RW teh nya kanu beureum amat kanu beureum ulah mana wae sia teh tuturkeun aing sia mah sok kitu aing kadinya sia ka warung kade sia ulah ngahianat aing hera sing serius usang hitungna dek kusiling dek dewek didinya asa komano ya sok langsung hiji wah geus jengkat dua geus ngajengkat wa tilu teu sudi abrig-abrigan teuing capek-capek
Numuruhan moal aya bari nanyakan. Terus. Deket di baledog bae. Nangerakeun sia teh mah nya. Apa bodoh Kang? Kami hana capek aing. Astagfirullahaladzim. Karena menjadi tentara teh gitu ya Pak. Aing nempok getih teh aing mah tuluh beraja. Naon itu lu beraja Kang? Nyuri hayang dahar. Ieu mah ti pihakmu geus teu aneh euy. Wah Kang, da rasikona jadi tentara teh. Mimitina mah nepi ka utah aing basa mimiti Bratayuda. Oh kitu Akang. Nempok bangke eta getih biji tina urat-urat cing bererebek. Hei, Akang Ayeuna kira. mah geus teu pati aneh. Geus biasa deui meureun Kang. Muga-muga hei barudak ngora nu bakal datang. Tulang tongong negara barudak Lain saeutik nu mati teu kurang anu korban. bener. Di medan juang keur araranjeun keur kasejahteraan anjeun ke kahareup. Anak incu Pek cenah nyayang nilai-nilai juang dina dada teh. sing nyangkaru. Usian kemerdekaan cing nyang karuk dina kalbu. Bener. Nepi ka kieu ieu. Berjuang teh gitu Kang. Sanajan pihak musuh da pugu oge da jelema sarua atuh geus paeh we euy. Sarua we Kang. Keun Aya hati nu nya dikubur masal we di dinya lah. Ieu sayu lu kopral UNED. Nya. Ya anu tadi mah kopral Apo mah. Walah. Oh, Ieu mah ti pihak urang di yo. pihak urang. Moga-moga pahlawan anjeun disebutna oge. Moga-moga arwahna di tempat kirina tempat anu nikmat muga Allah. Amin, amin. Anjeun mah aya guna biheung teuing kuring mah paeh teh dina golodog batu. Lupa teh teuing kumaha. Dina puak paok atawa kumaha we biheung heuh da jelema. Da jelema bener. Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna. Kabera negara bangsa teh eta bener Kang. Alah Haji Mustofa. Kopral Apo berapa? Ayeuna da aya keneh Haji Mustofa mah nya. Ya. Ai dagang lauk. Oh ya mah Haji Mustahil gini. Aya kade Kang bisi aya baturna kopral Ani. Naon atuh bari nage? Jauh keneh. Palingan mung milu da salah ngagusur. Heeh. Kuring mindeng kaki jula. Kagaga. Beda hari geus umroh mah. Namun lami tetepan. Cokat sakat suat-suat. Aya naon? Deh, make gumujeng. Lumayan kumaha. Sugane bisa umroh ngadua kalian. Ya, lamun pinuh museum teh tadi umroh. Museum aing bakal pinuh di aing teh bakal nyiptakeun museum jeung perpustakaan. Wah, beres cita-cita teh Bu. Bantuan ngalir ka aing. Wah, bantuan pasti Bu. Bakar ngalir. Dah-dahane. Wah, piduiteun unggul ya, ieu mah. Piduiteun unggul euy. Beres. Paduli teuing ladang nipu ge. Ah, kan bae. Ladang ngahianat oge. Nu penting mah buncir we Nu keluarga. penting mah keur kapentingan aing ge supaya buncir heueuh. Kaparaban anak pemajikan. Urang mah kaji mumpung dina zaman kieu mah heueuh. Mumpung aya kesempatan kayaknya. Sabab lamun teu kitu moal bebenangan moal beunghar hirup teh. Moal saksara mah dihina batur. Pokona mah anu penting mah asa ulah tina jalan bener we hirup mah. Dah. Jalan bener mah ada hese mah. Hese Hese rek ayana. batur. Hinge. Ayo. Ngalah pecah jeung saerang. Indiri wirana di pendang lamun sorangan.
usaha gedekeun Gula. Saha? Walah, eta waos mah. Patekadan anu mulia Julangan. Ari Naon? Barcelona jeung MU teh irah ieu. Kan tanggal 27. Tanggal 27. Aduh mangkaning aing pemain inti. Aduh. Bisa teu main atuh mah. Aing teh si Messi. Si Ronald Messi teh ieu mah. Aduh, Lur. Hei, aja naon dah. Pokona anu penting urang mah hasil we cokotan pakarang pakakas urut perang Oh, eta we nu penting. Wah, tada teuing rame wisatawan ke ka museum aing. Oh, beres. Nu penting mah piduiteun we lah. Piduiteun paduli teuing tina jalan salah ge Ah, keur bahayanan keur kieu mah lah. Kira cingus. patekadan anu mulia tentu tapi lihat buka pedang walah Wae kana dieu. kuat medan kariwa Jika lebih panjang. Aduh, meninggalis. Meni cantik. Rambut tuh kita komplok gitu mah. ngeunakeun abdi nona igun. Beres nona ikut. Tawawas di Madrid. Wawas tapi kagak jeprit gitu. Dek munteun Menten naon. apan aya festival. Oh, padalangan. Festival sanes padalangan domba. Oh. Marukana urang teu boga domba loba mun. Karena kilo kontes sebenarnya teteh. Jadi pongan sakedeung. Kilo kontes jeung Pak Kang Oman Batu. patekadan anu mulia tentu Nuhun ayi mugi cing paranjang Yuswa cing paraleunghar. Sabaksuana. Ulah manayagan wae hirup teh. Sabaksuana tuh. tapi nih Aduh, kita wawas dengan jeprit. Wah, naon ka galeret? Ya kapir ka dieu euy. Ngangap Yo kapir. kapir sia ka aing teh pugu-pugu. Lain ngangap kapir kakak naon kecirina nya. Naon kecirina tuh kayak ngangap kapir. Tara salat sia aja. Beda. Hah? Beda tuh make kerpus. Nah, ketinggalina kumaha eta tarang teu herang. Eta nyanyi jeung macam fanatik ya. Oh, apa nanti ke menjelma Kang? What is up? Wah, anjir. Ade. Boro dianggap enteng euy. Berat ya. Teu sangka euy.
woi daknya aduh woi nah sekali yuk aya nu ngadegungkeun di belah dicu Ayo baru kana lain aing we burukan ngarampok meureun. wut ya resep ya wut ya Da make galeret deui. jara raya jelema teh Tong babarendogan ah. dikirain lain aku Dikirai. wut ya satya wut lamunnya ka aing pangnenyokeun sate teh ngadegungkeun aing deh keun urang podaran ku aing lah beres ah baru kana lain aang meureun Burukan. wut ya wait au Oleh kakara penting ayeuna ele teh si goblok Kunaon itu? Kunaon itu? naon ieu teh Kunaon sih kan pondok sebelah itu? dan abdi teh terereh gelut iya Kakaraun penting aja nama mo. tara abdi mah ai kitu nah ari ku Habib ada Nari ku tapi bele. di kumaha teh kan taon tadi neme rogok ti corona boy dah dirogok ti corona waduh tapi ka ngagoloh-gor gitu Mereka kuliah. boga gajah itu boga hutang gajah Kan boga gajah tadi. ora karep aja jewirna teh Malaysia Ini BHP bibir aing apa bibir? BHP bibir mi HP. gua abdi ge geus kanal teuing Malaysia kadieu serius di dieu ya Ayah kasih. nyonyok aing geus Ayah kasieun. Jemput eta musuh we ini kana bibir. lamun dorna diparengkeun amprok jeung si cepot tonyok ku abdi ulah Ulah. sudah kan make congkoh musuh udah Jelema teh yang ngabinasa we nih nama. lamun nanyakeun kade secenginget pasti dina keragot perang kieu dorna pasti bakal mawa bandera bodas cinginget maneh cinyaho maneh kana pelaturan ieu perang di mana aya nu mawa bandera bodas eta ulah diganggu Ulah dibinasa. ulah ditandasa Ade. padahal hayang menang bala tentara teh bawa bandera bodas geus deukeut rak-rakeun gejos ka musuh Ada lagi teh licik eta mah. licik teh mah teu licik mau menang zaman kiwari mah kumaha we caranya Da si eta mah yang kitu wae. Aya pelaturan naon ge Kang. gitu kan pot di mana nanyakeun cenah meureun nahanya aswata bae tumuhun abdi ge teh si wartosan ku Gusti Batara ih mun ngomong atuh sia Geus kitu atuh. Nah, meuni moal panjang catur meureun. Naon jana? Naon atuh ari Akang? Naon aduh. Dewasa meureun dibawa mah moh. kena wae baldogan aing nya Teuing pas wae si eta mah babarendogan mah. Terus sina nah tah. teu beunang euy Aduh. Oh sina ngagejeli ka anak. Naon? Aduh bieu. Kade Kang. nanaon teh aing mah we teh sanes dukun kita kabatur teh si eta Naon Akang make gagaro segala
hebatna Gusti Batara Kresna luar biasa. Wah, jenius akang teman tuh. Jenius Moal ge disebut Abong Batara, hartina Batara teh nyaeta pinter. pinter, moal ge gelar Batara. Pinter dina sagala rupana. Ngatur siasat teh. Ngatur Sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse. beres ku anjeunna mah. Lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna. Wah, geus boga akang bajai. Bagja. Terus bukan Akang otak. Heunya tak kitu akibat naon cing? Naon akang teh teh? Akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain inung bapa nu salah. Akang Dewek we meureun bedegong. teu sumanget bedegong dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu. Dalam akang pinter mah omongan teh. Moal jadi paripu. Da loba pisan geuning anak bapa teh. Putra-putra bapak maseueun. Oh. Urukan Komo lamun ninga kaayaan Kurawa sumohon. eta ngajararagona. Wah, palolontongna akang. Artina eta teh teu kadidik rohanina, teu kadidik jasmanina. Oh, kenten. Ngan ukur dipepene ku haliah dunya wungkul. Sumohon eta. Abok. Eta we Naon Kang? sakalian titah salat Naon Kang? kalah main keleci we der parasea. Bener. Komo Aduh cerita. ampun Gusti nu Maha Agung. Komo cerita Yuda di tidak ku salat teh. Pan Ari Pandawa mah kulantaran meureun putrana Gusti Panu Suwargi kulantaran sakedik ke kaurus kadidik rohanina kadidik jasmanina. Kagero akang keur majalmi. Ai Kurawa Wah, Prabu Dastarata cacak eta teh teu nempo panonna teh teu ningali nepi ka riab anakna teh 100. Oh, komo mun. Cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun heuleu. Meureun teh 1000 mah. Tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya. Katenna eta pentingna. Nu mata kerahkeun ku sararea urang pigawe Sungo. pancen rahayat dina program KB teh heuh. Oh, katenna akang teh teh. Kudu sabenerna mah ararasup KB teh. Ih, supaya Sabab saja. tingali we kulobana teh jelema teh itu euy lapangan kerja Ya, heureut akang. heureut. Heureut. Jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat. Aronja eta pengangguran loba berokan teh. Kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera, Kumaha teh teh kan? cerdas, mampu Beres. nyieun tindakan anu tepat, efektif, tur efisien. Efisien. Dewek bisa euy. Percaya kakang mah efisien. Jeung ulet. Ulet. bisa Bener. berkarin anak. Ha? Bener akang. Apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat. Walurat. Ha? Bener. Tadi dia pentingna euy. Puguh hari akang. Cukup anak teh 2. Dua palingnya 2 we sedang. Ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riab. Ulah akang. Aduh ampun. Ngaripuhkeun teh euy. Oh, eta. Indung bapa kabunyang ganying akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat ka itu. Secara rehat. Ha? Teu saimbang jeung usaha makomo Kang. Teu saimbang jeung usahana. Balalang krut teh. Aya meureun baka rupa-rupa kejadian meureun nantina loba teh anak teh heuh nu kaalaman. Mata kedah di KB teh kitu murukan teh. Direncanakeun. Ya, Ulan. unga poe eta dewek ngagotongan mayit. Walah kitu akang. Eueuh deui batur dewek jeung Pak Haji Sidik we ku dewek dibawa. Ya, di Haji Sidik we teh teh mau murukan teh mangkuan. Tiga Tijono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit. Ya, oh, Berarti untung Pangperangan. untung keras ya. Ngagotong nu tararatu nu semplak tak-takna. Oh, nu maot papuguh deui. Eta nu Kang. Aya nu pae mah geus teu kahitung deui. Ieu mah ieu anu can maot nu sakarat. Anya nu sakarat. Heuh. Hi. Rupa-rupa eta pelebah sakarat. Hei, kumaha Kang? Kumaha gumantung meureun karesepna keur cager. Oh, katenang. Kumaha dina amal-amalan bener Eta teh. keur sakarat leungeun teh kitu we kanya. Kumaha teh teh Kang? Hei. Naon? Naon? Meureun teh teh keur cager eta resep gapleh. Bener. Aduh ampun. Pantau turunan apa? Rupa-rupa nu sakarat teh nya Kang nya. Lu Rupa-rupa eta nu sakarat. kumaha Aya nu kikituan we kanya. naon teh tadi Nih orang meureunan keur hirupna teh resep nyaron. pada
Kang teh sudi jadi tukang saron deh gitu dah. Ada Rupa-rupa. aya nu keur sakarat Allahu Akbar. Saha tadi kana? Resep salat teh. Oh, digana. Oh, lalu kita makan. Alah Jalmi soleh. nu matak beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga. Tenang, Akang. Kabeh oge canjara radi. Canjara Boh ka radi. neraka, boh ka sawarga. Nya Kumantung urangna, bener kan? kumantung ka urangna. Benar. Model kamari nyalonkeun urang legislatif Legislatifnya kumaha? eta karunya kanu teu jara radi. Jadi Aya sawareh anu garelo aya. salah stres kan? Aya nu ngagantung maneh stres beureun euy. Stres teh. Aya nu geus barang beres sejadah ka masjid aya PTL dicokotan deui teh mah. Aduh ampun. Aing kabina-bina kangnya meureun. Asa ku kabina-bina teuing ta eta meureun ubudunya teh. Modalna menang injeum mah. Artina ubudunya teh nyata ngan dunya we wungkul di pikiran teh. Oh eta meureun. Hah? Oh benar Kang. Padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia Syukur. yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana. Sumuhun eta teh emut Nya. emut kadinya teh. Da moal langgeng Ah saliwat Akang. ayeuna nu diudag-udag ka pangkatan kadudukan bari jeung hirupna teu iman. Iman. Cenah geuningan cikolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Sumuhun. Palingan loba jadi beurit. Kuatir Kang. Doana we teu sararea euy Amin aing. Da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganana. Oh, moal. Getrengna Panawa jeung Kurawa teh Sumuhun. dan tetep meureun kudu aya balitungan. Balitungan. Tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh. Oh gitu Akang. Ari sato. Seperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan, Sure. tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Sumuhun. Heeh. Benten teh eta Kang. Ya, Kang. komplit geuning ieu teh Bapak Gubernur aya. Sadayana Kang ngariung. Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat. Bapak Jawa Barat, Pak Gubernur, Nya. Salaku Ais Pangampih Jawa Barat. Bapak Ahmad Heriawan teh leres. Dina zaman modern kiwari dewek boga Ais Pangampih. Doh, anu merhatikeun kana Sataun ge acan. ada aca. Dina ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka negara doana we sajabada ti doa teh pangrojong ti urang sararea. Sumuhun, da urang Heuh da eta mah geus dijadikeun ku pangeran manake jo oge. Sumuhun, da urang wargana, Da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah. Sumuhun, eta Kang daya deui. Abeh kaurus ieu alam aya ku saling puji mah heueuh. Ame kagero hareuna naon? Hah? Ame kagero. Ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge da dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah. Sumuhun, pamimpin rumah tangga di imah. Jadi kasya kabeh pamimpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aya ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah. Khalifah, tenang. Ai Sanajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana eta berak ngandung harti meureun urang oge pamimpin. aya Pamimpin. ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nanya kudu jadi desainer, Laras desainer, jadi ahli ahli, tenang. ngarang-ngarang ngabangun kehidupan masyarakat bangsa tur negara Laras anu didasarkan ku agama jeung budaya eta utamina budaya Pancasila. Pancasila we Lumatak urang di mana ta demokrasi teh di dieu. Kumaha? Urang salaku rakyat bisa vokal. Pek nyarita marek nepi ka perbah mana oge. sing nepi ka beura ge pek wae. Nepi ka peuyeul oge teh nanaon nyalurkeun aspirasi mah. Hak eta mah. Laras hak. Ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais. Eta demokratis. Naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang. Kang, bener. Heeh. Ai Tak kitu euy. ai cicing dina real teh kitu. Balik deui kana jalan carita. Kumaha mangga Kang.
ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna. Wah, sesepuh kota makuan wah dipingkas segan Kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek. Oh, Ka Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek. sieun dijual senalna berarti teh mah. Ku akang sieun teh. Ka sieuna teh ku dewek naon cing ka sieuna? Nah, kunaon sieun Sieun dicet. Tapi beneran aya Guru na juragan pangaulaan teh. wah guru sararea Guru Panawa, guru Kurawa. guru sararea ayep kama Bener saktina mah luar biasa Dorna teh wa mentangkeun panah teh tong boro dikeceng teu dikeceng oge pirakukeunna. bakat jago-jagoana bener Ya. Nah eta Dorna Eta cenah ajeuna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda. oh eta Tepat kana sasaran lamun tumuk tembak teh. oh percaya kasohor itu makna mah Kaceluk ka kandang ewo kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara. Wah. Dorna teh sakti dina mentangkeun panah. pada apalun kadinya mah kula Tara misleuk eta we bareto kumaha Kang bal dina jero sumur nya kumaha henteu ku panah nyabutan dom-doman cep disambung-sambungkeun nya hiji dom-doman teh ka sumur teh plak pas alungkeun ti luhur pas teh eta anu aneh namahkeun kuno ka hiji eta nu kadua kumaha nu kadua Kang nu kadua cep keuna kana buntut dom-doman deui woloh jadi napal cep 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 copot teh ka luhur surak atuh tidinya mimitina jadi guru sararea teh mimiti sohor teh tidinya mah padahal lamun diukur kana kitu Dorna oge ti dewek teh eta teh menang ilmu gitu teh ngan dewek mah teu dibeja-beja mung sohor mung loba duit mung aing mah mung loba mung boga murid mung teh ngamuridkeun loba duit mung loba duit jeung ulah heung lamun ka aing murid teh barulang barang kirim barulang tarima nya Kang marurang tarima ieu mah lain kana ngaringkid teh aing teh sakalian ngirim belut oke tidinya akan cacaduan ngamuridkeun teh mah di dieu muridnya naon Kang urang mah urang jadi sahabat teh jadi sahabat we urang saling bejaan cirina manusia teh didinya ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk bener eta cirina manusia teh eta Kang watak urang-urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu di bejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna Ya. sahanapeun ai luhurna ilmu gugu buku ulah gengsi urang mah ulah gengsi da ilmu teh ngaranna ge da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun sanes Kang Nya. pujieun we urang mah tak kitu euy sae Kang da sanajan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai ka lapangan maka tegak kursi tara sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah hiji dua mah pihak musuh lain tina ngewa boga rasa tanggung jawab bener ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas nya pikeun memperkecil uang lingkup urang malina tak kitu da ai ditumpes maka kajahatan teh moal eueuh da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling rek proses hirupnya Kang proses hirup atuh didoakeun sih buru-buru areling heuh amin Kang amin pupeurieun dewek can pas elingna mudah-mudahan bener disungana pengen eling ya Kang gelar perang sinupit urang teh ayeuna Kang jeung garuda ngelayang wah tada teuing tandingna eta Dorna jeung muridna dahsyat teh perang teh Kang dahsyat ieu dahsyatnya perang teh di belah kaler di pihak Kurawa teh nyata Buris Rawa Kang ayeuna lawana di pihak urang nyata Raden Padmanegara Setiaki eta sarua di pernah tengah Senopati Juragan Arjuna Senopati alit-alit Kenca Katuhu Dresna Jumena leres eta sareng Sirikadi Milu ngiru eta pejuang eta Gusti wanita Sirikadi sanajan bari istri kumaha Kang eta nyawan berjuang eta tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlaya di medan Danalaga eta wilujeng kaum ibu berjuang teh bener mah ta eta meureunnan di mana istri milu tanggung jawab kana kapentingan boh negara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman emansipasi eta naon emansipasi ya
emansipasi emansipasi geus digenti ngos kamari banda dijadikeun ge alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta Bapak direkturna nuhun kalungguhan ya Kang atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina kan Festival Wayang Golek sa-Jawa Barat kan bayang ya Kang gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat TVRI Jawa Barat gawitan kaping enjingnya 25 enjing Kang ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon pek cing aralus ngiring tanah barudak pake kasempetan ayana ayeuna festival teh sok digawe palus-alus palus-alus tararandang kayaknya kesempatan ieu teh ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana bener mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana eta Kang da kitu sagala atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh ti Bapak Gubernur tenang laras Kang boh ka TVRI ieu Jawa Barat boh ka Pepadi boh ka para dalang nya tenang ta urang teh sarada para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pemerintah nepikeun program pemerintah ka masyarakat urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator bener da kitu sok sadaya ngan omat eta hate ulah goreng ulah kiru hate teh saur Bapak Sidik Amin teh mah tinya ti pajagalan kumaha Kang qad aflaha man jakaha anu katepi ku dewek da dewek nu bejana ti dinya artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena ngabersihkeun hatena bener ditemak deui ku salah sawios hadis kumaha khairunas anfa'u minanas kumaha teh jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui eta bener tak kitu euy saling we dina waktu anu eta Kang salin hampura salin alhamdulillah wa syukrulillah mudah-mudahan bae barudak lancar dina nggoning jadi pamilon amin aya 20 leuwihnya 20 lang pamilon 20 lang baik didoakeun atuh ka para yuri wilujeng para yuri kulan ketua Pepadi oge Bapak Caca urukan Pak Kang Uu ka dieu Pak Uu ka dieu atuh cenah Bapak Wali Kota Bandung Bapak Dada Rosada didoakeun cing panjang yuswana cing panjang jabatanana amin Kang amin cing nereke jabatanana amin sugane anu nya kada seni teh ka urang Kang Uu Kang Dada oge nya merhatikeun ke seni teh mudah-mudahan we panjang yuswanya amin Kang amin ya kitu euy kade sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah mikeun runtah ulah di mana wae ulah di mana sokna urang mah daya tempatna bisi mikeun kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah bisa kahuruan jelgur kahuruan pan rugi mun di kota Bandung teh mameureunna ciptakeun kota anu bersih anu nyaman berhijau urukan teh berhijau komo deui pan ke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia wah hebat wah di dieu Kang beres hebat komo deui kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia ku UNESCO aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa-Indonesia sanajan bari dewek can narima mun bae teuing di mana nyangsangna tara cair gini Kang keurang da eta we cekolot cenah masyarakat Indonesia kumaha Kang kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararandi di pancuran Talaga Arum kumaha teh hartosna Kang meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadu mandi atawa di parah naon sababna henteu mararani sabab eta pancurana loba nu menet
eta jadi teu ngocor. Nyalur. teu ngocor teu nyalur Jadi mah teu bisa mani. kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka barayana we wungkul kan wawuh Bener. heuh Kanu hak. tah ieu teh seolah-olah dipenet ieu teh rezeki ti luhur ke rakyat teh Can BL. loba dipengkolkeun Can BLT di Parnet mah. can BLT ti ditu nama mulus datang ka handap rada lieur Rada disebitan. heuh urangna cing gablek pucus deui Kumaha dibere gas dijual deui wah geus serba salah hirup teh di dunya serba salah kan. hah Diperhatikan ku pemerintah teh dijual gitu kan. hah rupa-rupa hah Aing geus dijual inget deui kana gas teh meuli si deui. keneh urang pan ayeuna nya eta naon kamari teh pesta demokrasi Demokratik tingkat legislatif kan. legislatif ngaduakeun kanu tos jara radi Bener. kanu acan atukeun ada tahun engke ge aya deui Aya deui. tingkatkeun ilmu tingkatkeun pengetahuan kumaha carana Bener. hah heuh doakeun kanu marareunang teh kanu parantos mareunang gitu doakeun ulah cara anu geus-geus Geusnya. Cara dibeurit. Ulah nu geus. lain ai kabeh mah ngan aya Aya oknum. di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy Oknum dina aya. sagala rupa pasoalan oge aya oknumna hah Oknum wakil rakyat. tadi dia perlu disterilkeun teh Bener. hah ngan aduh aing mun asa rawing ceuli Wah, asa kabentar gelap akang. eta tukang mariksa tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur Mending asa kulebar kan. kacida atuh ke bangsa urang ayeuna Rupa-rupa kan. nu matak anu geus doakeun ulah cara anu geus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh sataun sakali datangna oge Aya teh ai gaji pada gembleng heeh aya teh teh jelema nu kitu gaji we da sarua jeung korupsi teh Sarua. ai gawe eueuh Eueuh. Aya digawe nunutan kan. aya oge geuning ini rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadon hees ini ngacai Kacai. na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai hah Rek rees mah geus rimahnya kan bener. heeh alah heeh kitu teh euy ti deweknya Nuhun Kang ah. sing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh Sing yang karuk. sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kemerdekaan tina tangan jajahan Bener eta Kang. lain ngarebut nyokot Nyokot lain. urang nu direbut mah Bener. Ku penjajah bener. Urang nu toh ngarebut. pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara Kresna tadi Kumaha Kang? heuh nilai juang teh di dinya gedurkeun tak berjuang dina alam merdeka mangke kumayar pajak oge eta teh pejuang Pejuang. daek bebersih oge eta teh pejuang Sami. artina ngeusi kemerdekaan Bener. lain perang wae bajuang teh heuh Bener. Lain perang da urang mah nempor runtah di kota teh meni kesal sanajan keur numpak mobil eureun eureun. gitu Da urang- cokot runtah teh tunda dina tempatna Da berjuang di alam merdeka urang mah yeuna mah. da baheula mah baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ke dina obag Da obak. nya jadi tahanan politik jadi salangsara Karangsara. jegur merdeka alhamdulillah penjajah bisa kausir Kausir. eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan Bakang. kala luar bararegang tapi pada ngahormat jadikeun pejabat baheula mah teu Teu da tina berjuang. baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui Dibui. panti balik teh ih lebar heuh Da teu ngarasa berjuang atuh tadi. heuh aya teh jelema nu kitu aya henteu ai kabeh mah cenah kumaha cepos yang ngomong teh mun kaleuwihan teh kumaha lamun aya nu kasinggung sabodo teh tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh heuh Ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon. naon Ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kulit dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku akang teh. oh dewek ku si anu maehan atau ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah Lain Mang Paur gede kan. heuh alah ya Kang, alhamdulillah nilai aduh
Oh rempegang bagja teuing para dalang kadariun bade tanang teh Kang. para dalang aya Oh iya merupakan Yuri Yuri aduh kula warga besar Pepadi Kabupaten Jawa Barat nuhun anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta aya ti Somo. pusat alhamdulillah tah kieu kitu ayah udah lumatak ulah di Pararanet oge rezeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye sing mah aya khawatir gitu sing aya khawatir heeh benar Kang ulah seueuh sorangan hirup teh ulah boncenang sorangan da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya cenah loba suksok loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit kerata sok sewang-sewang kitu teh masing-masing tara inget ge mah ai digawe berjuang kudu babarengan ai datang duit geus sewang-sewang jalan rumput eta kitu ai can datang duit sararea teh teh kudu kadang moal ngait kana ti korong urang nya pasti diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh sarua jeung di baruang Kang sarua jeung di baruang nu matak mi HP euy teu samat aya mah heuh kitu sa teh dumeh we aing tereh paeh ulah mau kejung tereh pae segala ieu karunya si Asep Sunandar geus kolot atukeun bae 20 karepek mikir ku si leuing ai pae mah bagus geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui nya lamun umurna 200 tahun kali sabaraha tahun deui geus eta sing panjang Kang Pinter gitu.